warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Girang pangajian miwah wargi sadaya, hormatin simkuring. Dina dangat ayeuna simkuring baris ngadugikeun dongeng anu judulna Sasakala Cikawali Astana Gede. Kacaturkeun zaman baheula Prabu Adi Mulya nu jeneng janten raja di kerajaan Bojonggaluh Karang Kamulian, kawentar pisan adil tur wijaksana. Permaisuri raja namina Dewi Naganingrum sareng selirna Dewi Pangrenyep. Duanana gelis kawanti-wanti endah kabina-bina. Sarta duanana oge ngarojong pisan kana kapamimpinan carogena. Dugi ka kaayaan kerajaan subur makmur gemah ripah loh cinawi. Estu ayem tentrem teu aya kajantenan naon-naon. Ku ayana hal eta ampir sadaya rakyatna mikaresep tur mikareueus anjeunna. Namun aya salah saurang anu minculak ti batur nyaeta Patibondan anu ngaraos siri ka raja. Tina ngaraos siri kitu sadidintena Patibondan sering ngalamun ngemutan kaayaan nasib anjeunna anu ngan saukur jadi patih. Tina ku sering ngalamun Patibondan ngagerentes tina manahna. Duh, teuing bungahna lamun kuring jadi raja ngeunah nyandang ngeunah nyandik bari diiring ku istri-istri garinding. Gerentes manah Patibondan katebakeun ku raja. Dugi ka anjeunna ngaraos tu geunah manah. Dina hiji waktos kalayan disaksian ku Lengser. Rerencepan raja nyaur Patibondan lajeng anjeunna ngadawuh. Bondan, lamun maneh nya hayang jadi raja, pek paketah ieu alih. Ngawitana mah Patibondan nolak kana kapale raja. Namun raja maksa bae antukna Patibondan nampi eta alih. Satutasna nganggo alih, Patibondan robi wuyud persis pisan sapertos raja. Lajeng anjeunna ngawaler. Sumuhun dawuh Gusti, abdi siap janten raja. Sabada ngadangu kasaluran Patibondan kitu, lajeng raja nyaur deui. Heug, saheulaanan gantikeun kami. Maneh bisa marentas salaku raja, tapi aya sababaraha panterangan anu teu meunang dirempak. Nyaeta kahiji, teu meunang ngaganggu komo ngadeuketan istri-istri raja, kadua, kudu maretah kalayan adil tur wijaksana. Teu diengkekeun deui raja lajeng ngahiang ngadon tatapa di Gunung Padang, sarta jenenganana robih janten Pandita Ajar Sukaresi. Tina hasil tatapana anjeunna katelah dukun anuduh, pandita anu pangsaktina. Kocapkeun sadikantuna ku raja, Patibondan dina ngajalankeun pamarentahanana saweunang-weunang, kurang wijaksana, teu emut kana sabda sareng pituah raja asli. Malahan ngagoda Sri Raja Dewi Pangrenyep dugi ka bobotna. Mung Dewi Naganingrum nu teu kagoda teh. Kupolahna Patibondan kaayaan nagara jadi harengheng teu eureun-eureun. Rupa-rupa musibat nu tumibak ka rakyat hese dicagerkeunana. Sakabeh rakyatna garering bari miskin. Balas pusing ku kaayaan, teras Patibondan miwarang salah sahiji punggawa sangkan milari pandita anu sakti. Lajeng punggawa eta ngawartosan yen di Gunung Padang aya pandita anu kacidas saktina, nyaeta Pandita Ajar Sukaresi. Teras Pandita Ajar Sukaresi diangkir ka karajaan. Teu kacatur kumaha kaayaan di perjalananana, jog anjog ka tempat nu dituju nyaeta Karajaan Bojonggaluh Karang Kamulian tea. Ninggal Pandita Ajar Sukaresi, Patibondan teras ngagentraan garwana anu kawaleresan patuanganana teh persis siga nuju bobot. Sok padahal mung dilebeutan ku kuali anu dibeulitan ku singjang nu panjang. He Ki Ajar, syukur anjeun datang. Puguh kuring teh rek nanya ka anjeun penecek beja anjeun teh sakti. Cik pangnuguhkeun pamajikan kuring ngahaker kakandungan atawa henteu? Taros Patibondan bari semu adigung. Pandita Ajar Sukaresi ngahulung sakedapan. Ninggal kaayaan kitu, Patibondan beuki tarik bae nyariosna. He Ajar, nah anjeun kal cicing, pok geura jawab. Leres pisan agan garwas sampean nuju bobot. Malihan pamaget pisan jabang bayi nu aya dina patuanganana teh. Walon Pandita Ajar Sukaresi. Hahaha, anjeun salah. Horeng teh bodoh keneh nya. Yeuh saksian ku anjeun nu dikandung ku pamajikan kuring teh lain jabang bayi ieu. Tuh tempo,
kuali dulu. Raja ngawalan bari ngalaanan sinjang memelitkan kuali. Barang sinjang beres di laanan ku raja, kuali teh murag. Mung anehna patuangan garwalai raja teh leres-leres tujuh bobot. Ningali keayaan kitu, rarai raja janten berem ejai ku ngaros ka isina. Kuali lajeng ditajong satarikna dugi ragreg ka hiji tempat nu katelah cikawali nu kiwari ngaran walungan nu aya di astana gede. Wargi sadaya rupina kitu donge asal muasal walungan cikawali nu aya di astana gede teh dugi ka kiwari walungan cikawali jadi pangjugjugan balarea pikeun meseuh diri utamina kuno palai naik pangkat undak darajat dina malam Selasa atau nepi Jumat Kliwon sok ngahajakeun siram di eta walungan. Sakitu bae dongeng anu tiasa kadugikeun. Hapunten bilih seueur kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.